Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareueus teteh sadayana? Alhamdulillah tepangge sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 3 genep ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Sapedah ti Mama, biasana Santi Senja. Carios ieu kantos dimuat di majalah Mangle nomor 2780 ping 30 April dugi ka genep Mei tahun 2020. Ku teteh urang aoskeun heula biodata narasi pangarang. Wasta dina KTP mah Susanti, mung paminyerat kanggo ka media mah nganggo Santi Senja. Lahir ping 21 Juli 1883 di Naringgul, Cianjur Kidul. Danget ayeuna linggih di Cikalong Wetan, Bandung Barat. Sadi dinten cepeng damel dina widang percetakan. Ngawita nyerat dina basa Sunda di tahun 2016 dugi ka ayeuna. Seratanana mangrupi carpon sareng fiksi mini kantos dimuat di majalah Mangle, Galamedia sareng Galura. Buku anu parantos medal di antawisna Antologi Pikmin Kandaga Serat Rucita, teras Antologi Prosa Mini Basa Lilir Poe Ieu, Antologi Carpon Bacaeun Barudak Piala Keur Emak, Antologi Carpon Patrem Surat Penting Pustakawati. Ayeuna urang aoskeun prestasi Santi Senja di antawisna hiji piunggul kahiji pasanggiri sajak NSNBS tahun 2016, 2 piunggul satata sayembara Pikmin trilogi di FBS tahun 2017, 3 piunggul kahiji sayembara Ramadan di Pustaka Sunda tahun 2018, 4 piunggul utama sayembara Lebaran di FBS tahun 2020, 5 piunggul satata sayembara ngarang Pikmin di FBS tahun 2020, 6 piunggul kahiji pasanggiri carpon Wasunda tahun 2002 hiji, 7 piunggul satata pasanggiri carpon Pakarangan tahun 2002 hiji. Sapedah ti Mama nyarioskeun ade nu miring lomba murotal nu diaosna surat Anaba. Ade kapilih ku Pak Ustad kumargi tajwidna sae. Cing kinten-kintenna ade janten piunggul teu? Saena manco payunan channel ieu dugi karense nya. Ke, sateu acan diteraskeun kana dongeng, teteh bade naroseula ka hidep sadayana. Upami murotal teh naonnya adik-adik? Murotal teh hartosna maos Al-Qur'an bari fokus kana 2 hal. Nyaeta leres dina hal maca oge lagamna tur diaoskeun kalayan tartil atanapi tenang, luyu sareng ilmu nagham. Mangpaat murotal diantawisna hiji kenging rahmat sareng pahala anu ageng, 2 ditebihkeun tina siksa api neraka, 3 ditebihkeun tina hal anu subhat sareng syahwat, 4 masihan katenangan, 5 nebihkeun rasa guliga, 6 tiasa ngadamakeun hate oge salira anu nyeri. Tah eta pedaran ngeunaan murotal adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Sapedah ti Mama, karya Santi Senja. Tos bade 2 tahun ade di kantun ku mamahna damel di kota. Waktos mamahna angkat teh ade nembe kelas 4 SD. Kawit nama ade bendu, nangis alim di kantun ku mamah. Kin pami aya pelajaran anu sesah, kumaha ari teu aya mamah mah? Saur ade. Pan, ayeuna mah aya HP.
Pami aya nu sesah kantun video call. Kin dibantosan. Mamahna ngusapan masta ka ade. Ade unggek bari nyusut cisocana. Pan ade palai sapeda. Pami mama damel di kota mah gampil ngala acisna. Mama ngesun damis ade. Ti di kantun mamahna ade bager pisan. Tara amang tebih. Tumut ka Nin sareng ka Aki. Paling amang di pipir bumi sareng rarencanganana. Assalamualaikum, Nin. Waalaikumsalam. Nin sareng Aki ngawaler. Ade suntangan. Nin, ade di puara ngiringan lomba murota ku Pak Ustad anu diaosna surat An-Naba. Ade sumanget wawartos. Alhamdulillah. Nah, ade anu kapilih taros Nin. Saur Pak Ustad, ade mah saya tajwidna. Ade imut. Lombana iraha di mana? Aki naros. Saurna kaping 1 Mei. Lombana di balai desa. Aya waktos 2 minggu deui. Kin ngapakeun sareng Nin? Nin ngusapan masta ka ade. Unggal dinten ade soson-soson diajar ngaos. Boh di TPK tempat ngaosna, boh di bumi. Kalersan Nin pinter ngaos. Kapungkur nuju anomna kantos janten kori sakecamatan. Pami aya lomba sok janten piunggul wae. Dugi ka waktosna lomba, enjing kene ade tos saged nganggo acu koko sareng peci. Dek, nelpon heula mamah nyungkeun duana. Saur Nin ti pawon. Muhun, saur ade bari teras nyandak HP nelpon mamahna. Assalamualaikum, Mah, sehat? Ade ayeuna lomba tea, duakeun ku mamahnya. Waalaikumsalam. Bager, mamah sehat cu. Sok diduakeun ku mamahnya. Ade ngaosna sing leres, ulah gempeur. Bismillah, saur mamahna dina telepon. Ka balai desa disarengan ku Nin. Dugi teh tos seueur jalmi. Anu icalan ngajajar sisi jalan. Rame asa Agustusan. Nin, ade deg-degan. Ade ngaharewos. Bismillah, moal nanaon? Kegetos kapayun mah. Ade kabagian nomor undian 15. Tabu 10 nami ade kasebat. Teras we kapayun. Calik mayunan juri. Nin mah kalah nyusutan Cisoca, ninggal ade ngaos teh. Reres ngaos, ade calik deui na kursi gigireun Nin. Nin, aya anu lepat teu? Saur ade. Henteu, sae pisan pokona mah. Nin ngaregreukeun. Wengina bada isya di lapang balai desa tos rame. Takbir akbar nu dilepetan ku rupi-rupi acara. Salah sawiosna nyaeta bewara piunggul rupi-rupi lomba. Sapertos lomba cerdas cermat, lomba azan, lomba murotal, lomba kaligrafi, tahfiz Quran, lomba praktek netepan, sareng lomba rebana. Rewa sareng bingangeun kacida waktos nami ade kasebat piunggul kahiji lomba murotal ku panata acara. Ade naik ka panggung nu keprok rame. Pak Kades anu maparin piala, sertifikat sareng artos dina amplop. Sateu acan lungsur dipoto heula kanggo dokumentasi. Ade pada nangkep, Nin mah biasa kalah nangis. Enjingna nelepon ka mamahna. Mamahna kalah nangis dina telepon teh. Dek, mamah tos ngintun acis ka Nin. Kin sareng Aki ka pasar meser sapeda. Hadiah ti mamah
pan ade juara ngaos. Asik, nuhun mah. Ade mah hoyong sapeda warna biru. Ade ngagorok bari ajerag-ajeragan. Nin sareng Aki beueus ningalina. Alhamdulillah. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.